Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Mas Tabi Rizkina Hakim, ejing-ejing kasadayana ka Bapa sareng ka guru. Ku simkuring pika hormat sareng rerencangan sadayana anu simkuring pika cinta. Mangga orang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu di mana dina kesempatan ieu orang sadayana atos dipasihan kesempatan dina kaayaan sehat walafiat. Abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atau wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangka dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup anu sehat sedidinten ku cara anu sehat oge. Sapatos marsihan awak atawa ibak marsihan kuku nyikat waos anu rutin eta mangrupana hirup sehat teh. Contoh sanesna deui lamun di lingkungan sakola orang kedah micin sampah kana tempatna. Ngiduan ulah di mana wae batuk atawa bersin kudu nutupan baham. Saumpami sadidinten urang ngajaga kebersihan awak urang bakal bersih lantaran nepi suci tina segala kotoran. Mung sakitu wae abdi mugi urang sadaya bisa jadi jalmi anu sukses. Hapunten bila aya kalepatan tina cariosan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.